Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di terminal nongkrong yang si minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Dulur sadayana masih tetap di channel Unwise 15. Tong hilaf di subscribe-nya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebaran teh kieu we urang mah. Kajen kue acan kupat berolaa. Teu kabeli baju lebaran acan. Abokan cau mana pikun ka teu bisa modal. Cemimin. Kali tong serius di panjang kopi karena lain mana? Ayo abokan cau geus kocak keulileun wae. Ya nggak ada kopi cowok itu mah campurileun atuh. Ini orang ngopi we jeung ieu jeung udud ya. Sok atuh. Kumaha lebaran teh beli baju can maneh? Teh kalau beli baju acan kumaha atuh mah? Salah kitu mah geus we bikeun atuh kae nu polosna maneh. Gawe naon emang salah ki maneh atuh? Naon atuh? Bajana mah tilu naon setum cenah kawin setum naon? Di setum. Kan keur tiiseun ayeuna teh. Oh ngalagu itu jalan tilu goreng wae tuh dah. Yo urang mah geus beli baju tinggal. Baju naon? Iya sendal budak marga 1 juta ieu nya tingali. Tong seuri wae teh tingalikeun heula. Tah ieu 1 juta. Astagfirullah istighfar sia teh. Tah ieu baju nang pesan di Amerika. Astagfirullahaladzim. Jelas ya. Tuh merek kayak kene kita. Mana harga? Merek naon? Harga sabaraha eta? Iya harga nanti harga Amerika 148.000 berarti sabaraha sih lamun di urang? Lamun di urang sabaraha? Tong seuri bisi lieur, urang serius ya. Sabaraha lamun dihargakeun di urang ya 148.000. Ya sabaraha atuh jadina? Sabaraha? Ayeuna dolar teh sabaraha sih? Sabaraha? Malah karena 3 jutaan orang nggak ikut duitnya kalau masuk bom bogi reg ada yang marah kali astagfirullah coba ayo baca nanti ini kali orang lulusan kuliah sih orang mau ngaku enggak sih ayo lagi ya ayo inohong kamarana barudak pada si Kasman si Ali Oncom si Oding Oncom gelingan terus si Asep betul ingkung baru daftar tiiseun kugu lebaran teh can ngarolol kemarana nyaho kan kudu di rumah aja ayeuna teh ayeuna mah ramena teh ngumpulna teh di warung Cisumi apa Cisumi siapa sih itu cici lah istriku nyaho teh apa si Kasman astagfirullahaladzim balik ulur gak sih sih gak bisa sepatu teh enggak sok ambil ini kan budak teh 5 tahun umur 5 tahun masuk kuliahnya orang mah lagi manas mana ya omat orang lain dan duit mah aya 10 juta deui ya yang ayam euy mah dikeresekan ya dan loba nu nginjom enggak surang atunya mengkatelanya mana mah mau benar ada berit di kampung perasaan sayang tungguan ya ya assalamualaikum salam Ma yang jajan ma jajan ka mana jajan naon jajan keripik no aing teh keur teu garab duit ya bejakeun ka tukang dagangna bayar ku cau we kitu budak teh nya hokolot teu garab duit hayo dar mentaan we jajan buru beda dahar cauna heula atuh nah ya pokoknya si Amang luar biasa suka ah Assalamualaikum salam Mimin lain itu sebenarnya mah era kali itu ya aduh kumaha naonnya aya naon tuh bieu teh apaan balanja teh urang teh 3,5 juta ulangan teh ulangannya leungit tuh ulah seuri atuh ieu mah serius teh
Mana selitnya dengan batu. Anjir. Kuat. Balanja teh 3,5 juta. Pulangan sabaraha. Pulangan teh 50.000. Mau duitnya sabaraha emang. Gua duit teh mau 4 juta. Eta biasa jajan budak teh kayak aku budak kayak aya. Lain manggihan teh bisik tatali urang pan ngobrol di dieu. Da eueuh duit murah di dieu mah. Ah bener. Bener. Eueuh duit murah di dieu mah. Makanya eta teh aduh teu beas ayeuna. Kumaha tuh asa jauh ya. Iya jauh ulang di mana? Tong seuli teh, ieu serius eta. Bang aja ber 3,5 juta. Eta Udah lobokan jauh. ya, ai sabarana mah urang teh ku pembajikan teh care. Kunaon? Paling minimal cowok teh hargana teh 500. Kan jadi wah. Urang mah yang asan kitu nya. Cowok murah gitu bener. Lain ininya ilaet mah ya utang teh apa utang ka urang teh. Sabaraha 50.000 teh ya. Nya geus atuh ai kitu mah beungpeung urang boga rezeki, boga duit. Puing dibayarnya. Taya deui panglupatan. Anjing boga cau euy. Lain urang teh tadi teh geus balanja ya, balanja baju ngobrol ampokeun cemimi. Ngobrol. Heeh. Angin ngobrol teh ai balik can nepi ka imah holok saku. Duit teh leungit eueuh. Kade duit bantuan dipake balanja beli baju. Harga diri atuan sabulan gaji urang sabulan ke resiko pemajikan sabaraha 5 juta edan. Eta teh resiko Bener eta teh unggul. cerita teh. Resiko eta tara budak untuk kaos wae ge 3,5 juta. Bom bogi reng terade marak. Ini tiap Ayo kali sekolah di mana gini ngomong bahasa Inggrisnya juga gitu Pak. kuliah di Amerika kayak tuh 4 tahun memang. Oh, kalau cak ingatan mana hutang teh? Nya geus atuh ieu sugan teh pokok. Ditagih. Nagih sabeneran urang keur boga rezeki, tanya teh ayeuna teh. Kita budak ada yang Budak teh daek cicing mana tuh aduh kayak udah utang kudu dibayar. Ya. Berarti lunas wa eta. Ya. Sengit. Tiga tuh man. ya Naon? ambu-ambu nama sih duit urang saya. Duit urang ti mana sarua duit mah karawas gitu. Baik soal tadi ulah cepat ieu nyabang cit kotok. Asa wujud kotok setia. Tuh anjing. Putih kotok duit. Bae lah. Kasman akhir balik geus di mana? Geus di warung Cesumi ya nganjuk rokok, teu boga duit. Ya, cipulan ge nya. Tadi diobrolkan kan dengeun. Naon ngobrol ke naon? Wah. Perasaan itu. Sok ngomong teh ka mana wae. Iya mah leureui. Lain pampangna di warung Cesumi mah bisa nganjuk. Oh, jadi ngajukan teh ka dinya wae nya. Gitu. Ya Kasman tadi teh urang teh ngeut duit. Alhamdulillah dia teh urang teh lagi ka ieu Cemimin. Ya aya 50.000 tapi urang asa curiga nanti ari bau teh kotor. Duitnya bau ti kotor. Tapi sugar teh yang ali kali itu meureun. Bising burang di Tong jalan. saudon di sini mas kenal boga rezeki. Lain kudu nama boleh jadi 100.000 urang teh lagi. Jadi kemarin ada kegantian ku Cemimin ya. Ada orang teh can balik ka imah ya teh bikin nama pemajikan. Cemimin gitunya. Kasman. Ya, assalamualaikum. Salam. Emang bener leungit duit? Itu nyaho atuh ayeuna nama leungit duit henteu nama ngan urang di dieu mah di duit teuing duit saha-saha nama atunya duit waunen meureun. meureun teu nyaho aing oge tapi yang penting mah urang mah ya hutang ka manehna duit manehna keneh bener teu. Oh jadi lo tadi dibayarkan hutang teh duit maneh-manehna keneh. Berarti kitu mah maneh nipu atuh min. Jero anu penting hutang aing lunas. Bener. Wah di tangan oke diharap duit aingnya penasaran dah. Untung we menang di Cemimin tapi curiga ya duitnya ya. Ambuhan deui kan ya udah bau bulan teh bau teh kotok aing teh.
Tuh, udah. Tapi udah cepanenan. Tuh, mah pakai lu. Geus kembali dosa-dosa manehan mah harap teuing. Yang penting mah orang menang baju keur budak arek balik heula ayeuna mah. Duit menang, baju menang. Si Waunen katipu anjir.